gitu mah tuh. Hah? Atuh apa bah panas lah berat euy. Aneh nya heset teuing dagang teh teh. Amarana ya jelema ti parah yeuh. Surabi mang. Aya. Pas cangke mah pas. Haream cuanki tara di ladangan bae parosen teh di tuh. Kali tuh. Tuh mah urang mah nawaran. Iya dek beli iya, dek meuli Surabi. Biasana ge mah cuan. Moal itu barosen cuanki haream teuing meuli cuanki. Mang di Nogan mangnya. Heeh. Ancoman. Hah? Ancoman. Ancoman mang. Polos eta mangnya. Mun di Nogan mah tos ieu banyak CF. Iya jelema mana yeuh? Naon, Mak? Kok ka mana eta sinuk ka manakeun eta sinuk ka manakeun? Sinuk naon deui? Da keur meuli Surabi abi mah. Eta urang anu meuli loba buru mana sinukna buru. Gitu. Nah, Buru, sinuk naon? Sinuk cuan ki anger mana-mana. Nah, atuh. Urang itu anu meuli buru mana? Yeuh, Tuh, anger. Tinggal ya Bang jauh-jauh sumputna sinuk na. Da. Ieu nama bieu cenah naon teu meuli cuan ki da mung bosen atuh dipaksa wae. Kita nyumputkeun sinuk. Heuh atuh da. Urang geus Da jauh. urang makan geus meuli Surabi naon jeung mamaksa meuli cuan ki da Urang mung. mah teu maksa mah nawaran. Bieu cenah meuli cuan ki naon bieu da mung ada ieu keur meuli Surabi mang nya. Naon maksudna nyumputkeun Geus sinuk? dipesankeun can mang. Lain nah yang sinuk padahal kan anu meuli kan kaladangan. Atuh atuh heureuy we Ada leher gitu mah atuh. Hah? Ieu Nyumputkeun sinuk wae, Pak. Abi geus gampang jauh bae anu meuli loba Pak. Disumputkeun sinukna geura. tah heureuy we atuh mang da heureuy abi mah. Bisa mah kitu wae. Tawungan gini teh. Anger. Kitu da. Dana. Da heureuy. Kamari. Da heureuy atuh abi mah. Itu terbalik pisan mang tak iya tukang cuan kita Sirian merah tukang teu bisa diajak heureuy pisan. Gitu. Tukang cuan kita ieu mah. Gitu mang teu ieu pisan. Teu bisa diajak heureuy pisan mang. Mana mang geus asak can mang. Emang nu abi eta punten hiji mang asak can. Terbalik tukang cuan kita. Gitu ari moal meuli cuan kita mang amekan tapi hayang Surabi. Tukang dagang.